Warga Jawa Barat cik saha kamari-kamari anu demo Kakang Dede Mulyadi, cik saha anu nepikeun ka gedung sate Daremo, cik kunaon eta teh warga Jawa Barat saha eta teh nu kitu teh, cenah nagih janji demo teh karena nagih janji. Nah, nagih janji mah kudu ku demo atunya warga Jawa Barat. Jadi lamun kitu mah sigakeun kieu. Ayeuna lamun kitu nagih janji tuluy nagihna ku cara demo. Eta teh geus aya ciri-ciri jelema geus kabeuli hatena ku duit. Bahaya tuh, lamun jelema hatena geus kabeuli ku duit gampang pisan hasud. Gampang kadituna teh nyambung ngapanan iri dengki deui kadituna teh. Tah, jadi jelema nu kitu berarti hatena teh geus kabeuli ku duit. Nya, tah warga Jawa Barat sok cik saha tah nu kitu tah kamari Daremo Kakang Dede Mulyadi. Tah nya ade sakitu warga Jawa Barat kade.